Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana wilujeng wengi anak desa ngarit dina acara dongeng Sunda. Kangarib bade ngalajengkeun mitra carios anu nya dina jejer carios si Palon Jawara di Gunung Nagara ayeuna teh sarita 5. Kamari teh dina sari kaopat nyaeta nuju nyarioskeun si Palon anu tos lungsur di Gunung Nagara anu maksana bade melarian nyaeta Aki Badril. Mugi kadinya mitra kamari teh supados teh nyangkolong tingkana waktu sumangga dongeng Sunda si Palon Jawara di Gunung Nagara karangan Kangarib urang kautan bae. Dar. Duka kumaha nasibna dina waktu ayeuna. Jeung duka gimana? Si Palon terus lempang harita kana wanci magrib. Si Palon nepi ka hiji kampung anu kasebut eta kampung teh Kampung Cihanjur. Si Palon terus lempang ka belah kaler didinya katempo aya hiji warung atuh anu saterusna si Palon asup ka eta warung. Warung teh kaitung gede, kaitung lega sabab eta warung pangireunan pang-pangna mah anu sok atawa sok loba sodagar anu ngadon ngahaja reureuh di dinya. Anu kapeutingan nya di dinya pisan tempatna marondok. Harita kabeneran di warung anu jarajan nya teu pati loba teu saperti poe biasana. Harita mangan saukur aya 4 jalma. Anu saterusna si Palon asup ka jero kek diuk dina bangku. Keur kitu aya nu nyampeurkeun hiji awe anu geus rada kolot nyaeta anu boga warung. Ujang bade ngaleueut ahatan bade tuang. Itu cek si bibi. Warung some-someah. Oeng marek dahar be. Jang hari ieu kampung naon ieu teh ngaranna? Asa beda karasana. Asa sarepik ieu. Itu cek si Palon. Ujang. Ieu teh anu disebut Kampung Cihanjur. Ni hari Ujang ti mana jeung rek ka mana? Kitu cek si bibi warung. Oeng mah be di Gunung Nagara. Ari oeng mah nya keur ngalalana we ngangan pangalaman. Oeng mah teu puguh arah jeung tujuan mana. Mun endong suku ka kaler nya oeng ka kaler. Mun endong suku ka wetan oeng ka wetan. Terus bi aya di dieu bisa mondok teh. Soalna ayeuna geus burit
pisan ya. Weng capek itu cek si Palon. Oh, Ujang di Gunung Nagara nya syukur atuh aring geus nepi ka dieu mah. Jeung lamun Ujang rek mondok bisa wae da ari tempat malalega. Ngan wayahna we Ujang kudu hati-hati di dieu mah. Itu cek si Bibi Warung. Atuh si Palon meuni heranan. Nah, Bibi. Odo nyebutkan hati-hati. Maksud Bibi teh hati-hati kumaha? Obat tumajeng tumila. Lamun sare isi dicocokan gitu. Itu cek si Palon san ngartieun kana eta omongan si Bibi Warung. Lain Ujang, lain loba tuma jeung tumila. Ai di kampung ieu teh ayeuna teh keur loba garong anu ngaranjah ka ieu pilemburan. Tah kitu Jang, itu cek si Bebe dina nyaritana semu anu ngahareos. Dan sieun kadengeun ku cak-cak bodas. Sabab lamun nepikeun ka kadengeun si Bebe paur dikakalakeun. Ke Bibi rek nyiapkeun heula sangu jeung deungeunna. Ame geunah ngobrolna itu cek si Bibi Warung. Kituna teh si Bibi terus ka dapur. Delila si Bibi geus mawa boboko sangu sakalian jeung deungeunna. Dari cai mah geus nagog dina meja. Sok Ujang tuang heula. Kituna teh si Bibi Warung bari nundeun eta boboko wadah sangu. Atuh anu saterusna si Palon tuang ningali med bubuhan ti isuk-isuk can kararaban sangu. Bere kitu si Bibi datang deui ka dinya bari mawa cai haneut da anu dina meja mah geus tiis. Ok si Palon nanya deui ka si Bibi, nyaeta ka si Bibi Warung. Bibi, nah, urang dia ngalawan atawa kumaha? Make loba ugal begal bangsat. Anu dia teh meureun lah bajal mah teh lain hiji. Ih, hari Ujang rek ngalawan kumaha? Da itu mah geus sidik garong anu sok ngakalakeun bengis raja tega. Nya urang dia teh pasrah we geus kumaha deui. Cek kasarna mah ari harta banda mah bisa ditiangan, bisa diikhtiaran. Tapi pan ari nyawa mah ngan hiji-hijina. Itu cek si Bibi Warung. Ah, nya tuh. Wengke, nah, teu bisa nyalakeun urang lembur. Ari kita mah. Itu cek si Palon. Itu teh bari nyarande.
Ari si bibi warung terus mawadi boboko sangu urut tuang si Palon. Hari-hari tadi lembur Cihanyir ki lurah keur ngobrol jeung sababaraha jalma. Taya lain rek nyawalakeun nyaeta masalah karaman anu salila jeung ngaganggu. Ari keur kilurah sebab bingung dilawan kumaha, teu dilawan kumaha. Lamun dilawan da sidik moal kuat ari teu dilawan. Atuh harta banda meunang iti kurih. Menang ngirit neudeun teh. Beak jeung beak we. Kadang-kadang warga dulu keur tuang ge siseuceut. Da dibawa wae ku rampok. Ari rampok dipingpin ku hiji pamimpin anu ngaranna Si Wereng. Ngan ari Si Wereng mah jarang turun ka lembur mah. Si Wereng ngan saukur ngandalkeun anak buahna. Terkecuali lamun aya anu geus teu katanagaan ku anak buahna. Kakara Si Wereng turun tangan. Pok kilurah nyarita. Aing ieu teh kumalusna. Mang kuring mah aduh bingung it. Bingung teu mangitung-tung. Susah kaya eureuna. Jeung ngarasa wae ka warga kitu ceuk palurah. Anu ngaranna Mang Sarmita nyarita. Ieu we atuh palurah nyai mah saran we ti kuring. Eta ge lamun ditarima ku sararea kumaha ayeuna mah tuh kurang lawan we. Sabab kuring dah tuh kilurah jengkel we geus ngarasa jengkel. Ngarasa rungsing we. Lamun terus dikieu-kieu mah sekolot teh mah aya paribasa moal aya buluanana atuh. Jadi ala dirabut terus-terusan. Pok anu ngaranna Mang Urwisan tilu Dembrong. Nya. Bener Ki. Oke Mang Sarmita. Ya teh lain antepeun. Lain nganu ngapti. Urang kudu cicing. Yang ari keur kuring mah. Ieu mah prinsip kuring. Pati-pati paeh ge baelah. Teu jadi masalah. Kuring ge ngarasa bosen. Aduh. Kadang-kadang hate kuring sok arah. Barang anu dipika nyaah. Dipika dede. Nyao-nyao isukna eueuh. Piraku kuring atuh kudu neuneun doma. Sarwakeun jeung pamajikan kudu diengon. Kuring mah satuju tah. Kana caritaan Mang Sarmita itu ceuk Mang Urwisan.
Pok anu ngaran Abah Juanta nyarita. Setuju lah Abah oge. Setuju. Ayo nama orang lawan. Oh, orang babarengan we atuh ku sararea mah. Aku. Oh, lamun ayeuna urang nyapuan runtah. Ya memang hariku hiji mah. Pamualan kudu bersih jeung irapi bersihna. Tapi lamun urang babarengan bisa kuat sanajan urang lemah kulobaan mah. Itu cek Abah Juanta. Atuh anu saterusna kelurah ari geus ngadenge tinu sejen kitu mah sahape sarasa jeung sapikiran terus ngatur siasat. Jeung ngabejaan kanu sajana ngan cek kilurah dina cara jeung taktik ulah nepikeun ka ngacirikeun hiji amek si orang teh curiga nomor kaduana ulah waka diributkeun lamun can puguasa geus puguh anu diatur jeung nu direncanakeun anu saterusna Mang Sarmita Mang Urwisan jeung Abah Juanta terus pamit nyata rek ngabejaan anu sejen. Di lurah ge teh cicingeun sarua ngabejaan anu sajana. Geus menang beja kitu mah sararea satujueun. Cara jeung katangtuan geus asak direncanakeun. Ngan ditambahan boh ti Mang Urwisan, boh ti Bah Juanta. Lamun aya komando der we cenah. Lamun can aya komando, omat ulah mawakar sorangan. Pang nama bisi cila. Atuh harita warga dirinya geus ngarasah bedog aya oge anu nyiapkeun paneunggel ruyung kawung. Aur aya oge nu nyiapkeun halu. Pokona rupa-rupa we ngaran warga mah naon anu bisa dijieun pakarang nya dijieun pakarang. Aya bari nyoren bedog. Aya anu geus siap utuh makna ngan saukur awewe unggul anu teu pipilun mah kabeh anu ngarasa janjag jeung wani turun tapi memang teu sakabehna turun rupa-rupa ari jalma waktu terus nyerelek harita aya 4 jalma anu nuju ka imahna kilurah. Si oreng eta teh Ki Wereng jeung anak buahna. Ayeuna mah Ki Wereng anu datang ari kusabab Ki Wereng rek menta lahan. Nyaeta rek menta lahan ka kilurah. Maksud jeung tujuan mah nyaeta keur tempat manehna maksud Ki Wereng aya ngalegaan eta tempat. Harita Ki Wereng geus ngajega di buruan hareupeun kilurah. Geus biasa Ki Wereng lamun menang jatah teh nyaeta ti kilurah. Jadi warga sakabeh teh mun kitu mah dikumpulkeun sok we diteuneun di kilurah. Tah Ki Wereng atau anak buahna karih nyokot di kilurah. Kaayaan di lembur didinya memang harita keur waktuna peuting teh teu pati caang
saang tehnya kadamaran ku cempor anu dipasang di imah warga. Lantera zaman kapungkur mitranya. Si orang ngagorowok sorana tarik eta sora si orang kadenge ku jalma-jalma didinya. An jalma-jalma didinya teu wani kaluar. Teu wani kaluar tina panyumputanana sabab can meunang parentah ti kilurah. An hari pakarang mah kabege geus nyerekel. Atuh kilurah anu keur aya di jero imah nyaeta keur ngobrol jeung Mang Sarwita, Mang Urwisan oge jeung Mbah Juanta. Gancang kaluar kituna teh tiluanana geus nyaroren bedog. Barang kaluar kasampak si urang sabatur-batur geus ngajerga. Ari si orang rada heran pas ningali kilurah sabatur-batur nyaroren bedog teh. Dan biasana ge ara nepikeun ka nyoren bedog. Lamun nying hareupan manehnana jeung baladna. Jeung dina nying hareupan manehna ge kilurah salilana ongkul tara wani tangga. Tapi ayeuna mah siga anu gede wawanen. Ok si orang nyarita beling acur oge bane kurang hati-hati euy. Ieu mang kalau sigana marek ngalawan euy. Kitu cek si orang. Ah, siap-siap ke. Tapi tenanglah. Rage cucurut bau kieu. Masa kumaha tanah tuh ki. Namun kira-kira lawan mah kurang penan lah ieu mangkluk ieu mah. Itu cek si beling nyari tanah setengah ngahareos. Kituna teh bari ngagilirkeun perah bedogna ahar. Harita kilurah sabatur-batur geus aya hareupeun si urang. Kok kilurah nyarita. Kumaha urang? Aya naon? Itu cek kilurah. Pura-pura nu bego. Ayeuna mah sorana kilurah semut tegeug. Wah, lemes-lemes. Atuh si urang jauh pudik-dik nafsu. Asa teh dihargaan ku kilurah. Lurah. Dah euy. Dilaeng ayeuna mah dina ngomong asa kasar kieu. Teu geunaheun kadengena kada jijibir aing. Itu cek si urang bari molotot. Karena siga nu rek loncat. Oh. Gitu. Orang dengekeun ku si laing. Ari si laing mah hayang dihargaan, hayang didama-dama, hayang dipunjung-punjung ku batur. Tapi si laing mumul ngahargaan kanu sejen. Jeung dewek atut warga di dieu. Pokona geus bosen lah ningali beungeut si laing teh. Geus bosen ningali dodonge si laing. Asa ningali bangke anjing euy. Kitu ceuk kilurah. Kilurah dina nyaritana geus teu diheding. Da cek pamikir kilurah kagok disumput-sumput ge. Cek pamikirna rek beureum rek hideung rek pulau kumaha engke.
kagok borontok kapalang carambang rek ancur-ancuran dina peuting ayeuna. Salamet nuhun cek lurah nya kudu alastra cenah naon cenah. Orang diesek-esekeun kitu ku lurah nafsu beuki ngabulai. Untuk katingali kakraot. Anu saterusna si urang nitah kasih teuing kasih kancur oge kasih kurang. Supaya ngawadah ki lurah sabatur-batur. Atuh si beling si kancur jeung si bureng terus nyirilik ka ki lurah. Nyirilik ka ki lurah. Kamang Sarwita Kamang Uruisan oge ka Abah Juanta. Atuh ki lurah Mang Sarwita Mang Uruisan oge Bah Juanta mundur ka tukang. Bare kituna ki lurah ngagorowok. Maju! Sorana tarik. Atuh warga anu keur nyarumput cungcleung ka hareupeun si urang sabatur-batur. Harita anu maraju ka dinya nya aya meureun ari kana 50 jalmaan mah leuwih ari jeung ki lurah sabatur-batur mah. Atuh anu antukna der si urang jeung balada pada ngaramponan ku warga di dinya. Ngan anu ngaraponan nya nu tadi teh teu sakabeh warga anu ngilu. Sabab rupa-rupa ari jalma teh aya nu wani jeung nu teu wani. Harita der tarung silih babuk silih pinggang silih jejak. Lok tongkrang disara ditambahan ku sora anu cinggorowok. Atuh si urang sabatur-batur ripo oge. Sok sanajan manehna jago main po. Ari pada ngaraponan kitu mah tuh teu borong we ripo. Katambah ningali warga didinya anu geus gemes. Atuh dina nyerang na teh teuleum-euleum. Mun nanggeus sabekna teh jeung teu make perhitungan. Anu penting mah puas, anu nepi mah anu penting mah geuna. Tapi si urang anu licik tur cilimit otakna muter geus kitu cleung. Ya orang loncat ka tukangeun ki lurah. Arang geus aya tukangeun ki lurah, ansak ilat. Ki lurah beheungna dipangkek. Etona teh bari disampaian bedaug panjang. Oh tuh ki lurah ni burial buncelik. Eungap lain dikeuna. Pangkekan leungeun si urang lain dikieu pedasna bobohan hiji garong kerot atuh anu geus biasa mangkek jelema. Si urang ngagorowok, "Dolo, dolo, dolo ku sia. Dolo ku sia sararea." Dolo. Atuh sararea nempo ka ki lurah. Anu keur dipangkek bari disampaian bedaug. Sararea mundur sabab lamun neruskeun tarungna paur ki lurah ditandasa ku si urang. Cakakak si urang nyakakak seuri. Pas ningali warga malundur. Kok si urang nyarita. Hei, lamun sia ke peteukeun sepak osna mitra.